Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik di jeung urang Richard. Jeung Sekarang urang Kamal. jadi orang ngarek nanyakeun beberapa pertanyaan Kak Kamal. Oke, pertanyaan Kak Iji. Mana kan ayeuna kelas 3 SMP? Kak posisinya di SMP arek lanjut SMA atau SMK? SMK Arek lanjut ke SMK mana? ya Pinas. Non mana milih sekolah eta? Diajak baturan. Non nu mana rasakeun semenjak aya corona? Biasa baik sih. Kumaha rasana teu jadi UNBK? Nah, happy tong kudu mikiran soal puyeng-puyeng lah. Non nu mana geuleuh dina diri mana sorangan? Geuleuh naon nya? Teh awak teh Mana dibahas eta mah sifat, sikap, Sifat karakter, awak mana sok mangga. sifat nah saya diobatnya nakal. Oh, geus eta unggul. Eta doang unggul. Soal sejenna mah alus teuing tah. Oke, atur nuhun waktosna ti anjeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.